Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda. Masih dina jejer carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana kakadang warga lembur Sindang Sari anu mana harita nuju ngarepung komplotan rampok siluman belang. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Walah itu pasukan urang lembur daratang mending ngabrul bah. Kawas prajurit anu rek maju ka medan perang ieu mah. Ceuk si Asdur bari ngareret ka guruna anu keur ngabadegan tung bari melong ka urang lembur anu geus rek nepi ka pelebah dinya. Bener euy. Tapi keun bae alus oge cenah daratang ka dieu ngarah dewek teu kudu capek ngumpulkeun ari geus daratang ku sorangan mah. Bila kadar pasukan cucunguk da moal barisanna naon atuh. Paling oge untek-untekan we hungkul ditincak oge konjor. Tapi bah sok sadajan ukur cucunguk oge tetapi da geuning mending ngabrul. Ceuk si Keling bari ngareret ka guruna. Wah ceuk unduh sieun Keling. Pikeun dewek mah tong boro ukur sakitu. Sok sanajan manusia salikur lembur maju kabeh, pikeun dewek mah moal mundur. Cecek yang hareupan anu kitu patut mah. Sok keura dileukkeun ku silai sakabeh. Piraku cangcaya kanya pangabisa dewek. Nya tenang we atuh Keling, teu kudu hariwang. Apan aya si Abah guru urang anu gagah sakti mandraguna. Musuh ukur sakitu mah cetek ceuk si Abah oge. Ceuk si Dodeng bari nyerenge seuri. Sikepna ayem pisan lantaran manehna geus percaya pisan kana pangabisa anu jadi guruna. Kocapkeun si Ajo jeung baturna anu keur pating bretek lalumpatan. Harita geus beuki deukeut bae. Samalah maranehna pating gorowok teu eureun-eureun mere sumanget ka sakabeh baturna. Maju oi! Maju batur-batur, serang! Si Ajo ngagorowok mere parentah sangkan babarengan nyerang ka musuhna. Siap, maju kabeh, serang! Gorowok atuh si Ojon oge harita mere sumangat. Nya atuh puguh bae kayaan anu keur harengheng teh beuki gendreung. Sabab gandeng ku sora anu pating gorowok tapi sameme si Ajo jeung baturna anjog ka pakarangan imah Pakobo. Jeleng Ki Badrowi luncat katampuna meuning ngalayang terus jeleg nangtung ngabadega ngahalangan jalan. Ngahadang pasukan si Ajo anu geus rek nerepi ka pelebah dinya. Ki Badrowi sakilat harita ngetrukeun iteu kulu maungna sakali kena lemah. Getruk. Nya barang itu Ki Badrowi digetrukeun. Da eta mah si Ajo anu lumpat pangheulana sapada harita awakna ngagedebut labuh ti kusrukana tadeuh. Samalah disusul ku batur-baturna anu pating gedebut pating jarungkel. Gebruk labuh silih tubruk jeung baturna meuni patumpang tindih. Nya puguh bae atuh kaayaan teh beuki ribut ku nu pating koceak. Alah! Aduh! Aduh! Allah! Allah! Ini! Sok jangan horin dah.
Aduh, gelo si aing tikusruk ya. Aduh. Si Ajo gagero terus kukulutus awakna kokosehan lantaran katinihan ku baturna. Tapi sanajan kitu manehna gancang sateka polah ngorejat hudang. Gorowok mere parentah ka sakabeh baturna sangkan maraju deui. Batur, arudang goy, ayo maju deui. Ceuk si Ajo bari ngabadegan angtung. Tuur jeung sukuna katingali getihan kulit bared lantaran tiga serukana tanu garing jeung batu koral. Sedengkeun baturna barang ngadenge parentah kitu. Korejat sakabehna gancang harudang. Sareta terus tatan-tatan rek nyerang deui babarengan ka musuhna. Teu lila jeleng aya sababaraha urang murid Ki Japar anu maraju ka hareup. Sambalah dituturkeun ku baturna anu sejen, terus ngarangseg maksudna rek nyerang. Tapi dina kayaan kitu, Ki Badrowi anu keur nangtung ngabadega sakilat ngetrukeun deui iteukna 2 kali kana lemah. Samalah ayeuna mah ngagetrukeun age kawilang rada tarik. Getruk kadenge sora iteuk ngagetruk bareng jeung iteukna Ki Badrowi anu ngagetruk. Taneuh anu keur ditincak ngadadak jadi ingeung kawas dioyagkeun ku lini gede. Atuh puguh anak buah Ki Japar anu harita ngarangseg ngadadak jadi pating jarungkel ka tukang. Blag-blig blug labuh awakna nangkarak bengkang. Sedengkeun anu di tukang harita pating galebru silih tubruk jeung baturna. Koceak pating gararo aya anu tidagor kana halu. Aya anu diadu sirahna, aya anu katindihan ku baturna, aya anu nyuksru kana taneuh, aya wae awakna anu kalayak. Atuh puguh bae mitra kayan teh meuni ripuh. Samalah mah teu saeutik aya anu terus pating gorentel awakna nyangkorah kana kamalir. Sedengkeun si Ojon manehna terus ngagorentel kana deukeut tatangkalan. Ceger tarangna neunggar tangkal nangka. Gorowok atuh ngagero tarangna ngajendol sagede endog terus ngajoprak bari humarurung. Aduh, alah iong nyari. Aduh. Ceuk si Ojon bari humarurung bari ngusapan tarang. Ningali kitu cakaka Ki Badrowi seuri meuni lalengakan ka tempo gumbira pisan. Ceuk Ki Badrowi seuri sorana tarik kadengena handaruan lantaran ngandung tanaga jero. Karasana mata keung pating saleor minuhan sakuliah lembur sindang sari. Samalah dibarengan ku angin anu ngadadak ngagelebug. Tatangkalan katempona pating pelenoy kalakai garing menirabeng hariberan. Nya puguh urang lembur teh soak sakabehna ngarasa keung. Mireungeuh kajadian sarupa kitu. Ki Japar jeung Nyi Arum anu keuragot tarung ngalawan si Jupri, si Oded katut si Juha puguh bae atuh jadi kaganggu pikirana. Samalah sacara teu sadar Ki Japar ngalieu ka palebah anak buahna anu gemprah teu bisa hudang. Kayaan kitu tangtu teu dimomorekeun lantaran minangka lolongkrang anu kacidaha depikeun si Jupri. Sareta ukur sakilat ngayunkeun suku katuhuna ngahancak kana walikat Ki Japar anu katempona keur balangah. Seak jebron tajongan si Jupri neunggel pisan. Alah aduh. Ki Japar harita ngagorowok awakna ngabangkieung ka tukang. Sabot keur kitu teu kanyahoan. Hiuk. Jebron peurup si Oded harita nyayang kana palipisan. Daligdeug awak Ki Japar ngadaligdeug sirahna karasa lieur. Bumi alam asa tibalik soloyong awakna sosoloyongan. Tapi untung Ki Japar teu nepi karubu. Sakitu mah masih kene bisa ngajaga kasaimbangan awakna. Dina kayaan kitu, leungeun si Juha ngolebat pereupna anu buleud teh ngabelas surek nimpah puhu ceuli Ki Japar. Tapi Nyi Arum harita jeleng luncat ngahalangan. Sareta terus nakis leungeun si Juha anu geus rek nepi. Hiuk geduk des. Nyi Arum ngagoak. Pigelang leungeunna anu leutik jeung lemes harita bantrok jeung leungeun si Juha anu gede tur wawag. Nya puguh bae meuni muringi sabab leungeun karasa linu asa tembus kana tulang. Jeleng mundur ka tukang bari kekerepengan. Bangsat sia. Nah, atuh ari nyai mage jeung sok kawanian ngadu leungeun jeung Akang Juha. Tapi nyeripan karasana.
Arum, mundur neng. Kan ku emang urang sanghareupan. Ceuk Ki Japar, nitah mundur ka muridna da puguh ngarasa salempang. Moal mang, moal mundur. Saya na urang sasarengan bae sareng abdi mang. Sok sanaos naon bae anu baris kajadian abdi moal rek mundur. Saeutik oge abdi moal ginir sarta moal rek jadi kupati. Jawab Nyi Arum nyaritana tandas. Sok sanajan nya oge ukur pangawak awewe, tapi tete lageuning ari soal kawani mah moal eleh ku saurang lalaki. Nya ari geus buleud kitu mah atuh hayu urang sanghareupan kuduaan. Tapi omat kade cing ati-ati. Tapi lamun emang kasoran, hidup teu kudu loba mikir gancang lupat salametkeun diri. Ceuk Ki Japar mere pepeling ka Nyi Arum muridna. Geus kitu serepet gurilap Ki Japar ngalugas bedogna terus atuh tatan-tatan rek maju deui pikeun ngalawan musuhna anu tiluan. Anu harita keur pating serengeh bari ngabadega ngawaskeun. Deuleu itu Jupri. Musuh urang geus ngaluarkeun bedog euy. Sigana geus teu kuat hayang gancang modar. Ceuk si Oded bari ngareret ka si Jupri. Panoda mureleng ka Ki Japar jeung Nyi Arum. Anu harita katempo geus sayaga pikeun nuluykeun tarung. Oy Mah Joden, urang beresan oy. Eurin di dunia teh lamun aya manusia eta mah. Tapi adi ngalawan anak si Kuwu mah teu perlu make bedog. Lebar bisi kakadek oy. Oh, keun lah anak si Kuwu mah bagian dewek. Tembal si Juha barinya kakak seuri harita melong ka Nyi Arum anu kaparengan keur molotot ka maranehna. Nya teu miceunan deui waktu sabrut si Juha harita ngirimkeun panarajang ka Nyi Arum. Nya antukna mah gerwe atuh duanana gelut deui meuni ragot silih tonjok silih tepak silih babuk silih tajong jeung sajabana. Si Juha kacida pisan kesitna. Sakabeh gerakana kawilang ngabahayakeun pikeun musuhna. Tapi Nyi Arum oge sakuat tanaga ngalawan bebeakan ngaluarkeun sakabeh pangabisana. Ari si Jupri jeung si Oded barang nempo musuhna geus ngalugas bedog. Gancang maranehna oge mesat bedogna sabrut babarengan narajang bedogna seak kaditu seak kadieu gulak gilek siga nu mataan nyerang kanu jadi musuhna. Antukna ger tarung ragot pisan. Sora bedog kadengena pating belentrang matak pawur. Sedengkeun Pakuwu jeung Amburodiah anu ti tadi nyaksian kana kajadian anu keur lumangsung di pakarangan imahna. Puguh bae atuh ngarasa hariwang, hayang mantuan tarung tapi rumasa taya kabisa. Samalah dadana oge masih keneh karasa nyeri kawantu tajongan suku Ki Badrowi lain nalaurakeun. Nya atuh duanana ukur naringalikeun dibarung ku hate anu ratug tutunggulan pating sareset pating sareblak loba ka hariwang jeung kamelang. Hariwang ka anakna Nyi Arum jeung ka Ki Japar. Ditambah deui hariwang ka urang lembur anu katempo gemprah teu bisa hararudang. Lantaran ngalawan kakuatan Ki Badrowi anu tetela ngabogaan elmu anu lain bantrak-bantrakeun. Pak Kuwu rada ipis pangharepan lamun maranehna bakal bisa ngelehkeun anu jadi musuhna. Aduh Gusti anu Maha Agung, mugi maparin pitulung kanggo abdi sadayana sangkan ieu lembur sareng pangusina aya dina kasalametan tina sagala rupi ancaman manusia anu jarahat. Pak Kuwu gegerendengan ngadoa muntang tulung ka Pangeran anu Maha Kawasa sangkan lembur jeung sakabeh pangeusina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui Amburodiah bojona sarua ngadoakeun ka anakna jeung ka Ki Japar anu ayeuna keur aya dina kaayaan anu kacida bahaya. Dina kaayaan kitu si Jupri luncat bari ngahambatkeun bedogna anu diarah sirah Ki Japar. Hiu kleplos Ki Japar rikat ngelokeun sirahna. Sarata sakilat malik naraja. Bedogna nyurubuk rek nojos kana beuteung si Jupri. Hiu gilek belentrang. Si Jupri rikat ngagilekeun awakna bari sakalian nakis bedog busuh. Serangan Ki Japar teu keuna. Ningali kitu gancang narik bedog daseak tigas tak-tak si Jupri. Tapi si Jupri kawilang rancingeus. Hiu belentrang bedog Ki Japar ditadah. Sora bedog anu pabentar kadenge meuni ngebelentrang dibarengan ku buricakna kembang seuneu. Jeleng si Jupri mundur ka tukang.
Tapi Ki Japar ngudag bari ngayunkeun bedog narek narok sira. Gerakana kacida pisan gancangna. Ugu atuh si Jupri rada ngalenyap. Modar sia setan hiat! Ceuk Ki Japar luncat bari ngagero tarik. Tapi bareng jeung kitu, jeleng si Oded luncat bari sakilat nadah bedog musuhna. Hiuk berentrang! Kadenge sora pakarang bantrok terpigelang leungeun Ki Japar asa komper samalah bedogna oge ampir-ampiran ragrag. Sabot keur kitu seak bedog si Oded datang ngolebat rek ngababad bincurang. Seak jeleng Ki Japar luncat kaluhur meuni ngajelepung. Hiuk plos bedog si Oded ngahakan angin. Jeleg suku Ki Japar nincak lemah. Tapi kakara oge napak. Bedog si Jupri geus ngolepat manten datang nanyorang ti gigir. Puguh we atuh Ki Japar euwas. Sarta rikat ngagilekeun awakna tapi orokaya. Bedog si Jupri nuturkeun hiuk sret. Ki Japar ngagorowok tarik baju narangsak getih ngaburial tina cangkengna. Rupana burahai beureu maseuhan bajuna estuning mata ketir. Oloyong awak Ki Japar ngoloyong bedog anu aya dina leungeun harita murag terus ngoloyong rek rubuh. Dina kayaan Ki Japar anu sarupa kitu, ku si Oded teu diantep. Sakilat ngayunkeun deui bedogna hiuk bek keuna kana puhu leungeun. Aduh! Pacea Ki Japar ngagero tarik pisan estuning mata ketir. Burial getih ngaburial tina tatuna. Oloyong solonton Ki Japar sosoloyongan saterusna awakna ngarumpuyuk. Bruk rubuh nyuuh kana taneuh bari gegarungan guyang getih. Nempo kajadian kitu. Puguh bae atuh sakur anu araya di dinya mah ampir bareng ngalieu. Si Ajo, si Ojon, jeung sakabe baturna anu kakararek carengkat deui puguh bae meuni olohok. Nya kitu deui Pakubu jeung bojona meuni calawak da puguh bakat ku soak. Ari Nyi Arum anu keuragot tarung ngalawan si Juha, reg eureum terus ngalieu ka Ki Japar. Barang breh lenyap atuh hatena meuni nyeblak ningali Mang Japar anu geus rubuh. Awakna baloboran ku getih. Sakedapan Nyi Arum kalah olohok tayohna makasih mah. Tapi teu lila gancang sadar kana kayaan terus ngagorobok ka Ki Japar. Sarenteng lumpat maksudna mah rek muru ka Ki Japar anu keur guyang getih. Mang Japar! Nyi Arum ngagorowok. Tapi dina kayan kitu sakilat si Juha ngajewang leungeun terus ditarik ka tukang. Sareta diceklan meuni pageuh. Uguh atuh Nyi Arum kacida ambekna gilek malih ka si Juha bari molotot. Hiuk gaplok. Beungeut si Juha ditampiling satakerna. Si Juha katempo muringi sabab panampiling Nyi Arum karasana meuni peureuh samalah tapak ramona ngagaralang dina pipi. He bangsat, lepaskeun leungeun aing sasetan. Ceuk Nyi Arum bari terus bukbek leungeunna nampilingan beungeut si Juha. Cicing Nyai, da ku akang oge moal dikukumaha. Ceuk si Juha bari gep nyeklan leungeun Nyi Arum anu sabeulah deui meuni pageuh lantaran sieun lesot. Nyi Arum terus adu glajer. Sukuna tatajong usaha sakuat tanaga hayang bisa ngalesotkeun leungeunna tina ceklan si Juha. Tapi orokaya tanaga si Juha kacida pisan gedena samalah harita gep atuh awak Nyi Arum ditangkep meuni pageuh. Nyi Arum babadug adu glajer teterjelan bari nyarekan hayang leupas. Tapi hanjakal tibatan bisa leupas mah tangkepan si Juha kalah tambah pageuh bae. Setan iblis, kurang ajar lepaskeun aing sakoplok. Ceuk Nyi Arum bari rek ceurik da puguh aral hayang leupas tapi teu bisa. Cicing Nyai anu geulis, anu herang mencrang. Nah, da ku akang ge moal dikukumaha atuh. Tembal si Juha kalahnya kakak seuri bangun anu ngahajakeun estuning matak jengkel. Bangsat,
Lepaskan si anak aing setan. Ceuk Pakubu harita nyentak ka si Juha. Serenteng nyamperkeun maksudna mah rek nulungan anakna. Tapi saenggeus rek nepi teu kanyahoan. Seak jebron. Suku si Juha meta ngajejek ke kemplong Pakubu. Aduh. Pakubu ngagerok koloyong gebru awakna labuh bujurna titeundeut kana lemah. Ama, Amburodia ngagorowok terus muru kasalakina bari ceurik rawah riwih. aduh Gusti anu Maha Agung kudu kumaha ari geus kieu ama. Ceuk Amburodia bari ngagulang gaper awak Pakubu geus kitu ret ka Nyi Arum anakna. Terus ngagorowok mata kuatir. Nyai Arum anaking, kudu kumaha atuh Nyai hampura amu teu bisa nulungan ka hidap. Ya Allah, Gusti tulungan abdi ya Allah. Ceuk Amburodia terus ngahing-hing ceurik bari ngagulang gaper awak salakina. Dina kayaan kitu, si Ajo jeung sakabeh baturna maksakeun maneh pating kuniang harudang. Maksudna rek nulungan Nyi Arum jeung Ki Japar. Tapi hanjakal, samemeh bari samaraju deui anak buah Ki Badrowi anu tilu, nyaeta si Keling si Dodeng jeung si Asdur anu tadingan ukur narempokeun. Harita mah teu cicingeun. Sakilat atuh maraju babarengan ngahanca si Ajo, Mang Odin, Samid jeung sakabeh baturna ku tajongan jeung teungeul. Gerakana kacida pisan karesit. Hiuk, jebron, seak, jedak, hiuk, beledug. Dada Mang Juma ditajong satakerna. Atuh puguh meuni burial bunceli, bru labuh teu hudang deui. Hiuk, jebet, jebet. Anu sejena ditampilingan, puguh atuh pating koceak mata kuatir. Ari si Keling jeung dua baturna julung-jeleng ka ditu ka dieu nyah cer sakabeh anak buahna Ki Japar jeung sakabeh urang lembur. Estuning ngababi buta siga anu keur mangpang beungpeung. Sora anu pating koceak kadengena estuning mata ketir. Urang lembur anu tadi kakara harudang ayeuna mah bru deui we atuhna lambru teu walakaya. Lantaran beak dicahcer ku murid-muridna Ki Badrowi anu tetela geuning maranehna nyaan telenges eueuh pisan ras-rasan. Saeutik oge teu boga rasa kamanusaan. Nya atuh sageprakan oge urang lembur kabeh gemprah taya anu manggap mulya kabeh ngajoprak bari humaruru ngarasakeun kanyeri. Beres euy, alus barudakeun seunah rees ka dinya. Ki Badrowi ngagakak seuri hatena ngarasa sugema bungah jeung lugina. Panona anu bolotot buburilakan ka sakabeh urang lembur anu geus teu walakaya. Tete laguning teu mata kese ukur ngalawan cucunguk mah. Tapi kumaha si kurang ajar? Naha urang beresan ayeuna wae bah? Tanya si Jupri bari ngareret ka guruna. Ari leungeunna nunjuk ka Ki Japar anu harita geus rubuh teu kaduga hudang deui lantaran tatuna kawilang parna. Yah, keun ku dewe kurang beresan manusia sasiki mah. Jawab Ki Badrowi terus leumpang ngadeuketan ka Ki Japar anu geus ngajoprak baloboran ku getih. Sareta teu anta parah, karawak baju Ki Japar ditarik. Terus awakna dijungjungkeun ku leungeun sabelah bangun hampang. Beuteung beda jeung ngajiwir beurit. Geus kitu teu tatapasini deui. Ngan beleuwer harita awak Ki Japar dibalangkeun jauh pisan. Katempuna meuni ngalayang siga kalakai garing katebak angin. Kadenge sora Ki Japar ngagero tarik pisan. Leungeun jeung sukuna harita roroesan neangan pamuntangan. Sakur anu aya di dinya harita ampir kabeh ningalikeun tapi hanjakal saurang oge taya anu bisa nulungan. Mang Japar!
Nyi Arum ngajerit maratan langit ngoceak mapakan mega terus nyambat kaki Japar anu harita awakna dibalangkeun ku Ki Badrawi. Nyi Arum ceurik ngagukuk awakna adu glajer hayang lesotina ceklan si Juha. Dina kayaan kitu kadenge harita sora Ki Badrawi jeung sakabe anak buahna sarusurian estu suka bungah galumbira. Lantaran geus bisa ngabinasa Ki Japar. Geus kitu Ki Badrawi nyamperkeun ka Pakubu anu keur nangtung. Leungeunna muntang kana tihang, samalah dibeyeng ku Amburodiah lantaran bisi labuh. Awak Pakubu jeung bojona meni ngadegdeg beungeutna sarpa jajantung ratug, ate sedih jeung nalangsa anu taya hinggana. Kubu. Sok rek kumaha deui ari geus kieu. Mangkaluk anu jadi anjelan si Laing, ayeuna geus modar. Carita kawasna mah geus eueuh deui pilihan pikeun si Laing, salain ti kudu nurut kana kahayang dewek. Kitu oge lamun si Laing jeung sakumna urang lembur hayang salamet. Ceuk Ki Badrawi bari molotot bibirna anu jebleh teh nyerengeh bangun ngoa. Jari anu sabenerna si Laing teh hayang kumaha? Dasar kubu belet. Apan samemehna oge. Geus disebutkeun dewek hayang jadi kubu di lembur. Ngaganti si Laing. Bet asa piraku ku si Laing teu kaharti. Sia teh belet belagu atawa kumaha? Oh, jadi kekeh anja teh hayang jadi kubu. Terus lamun si Laing geus jadi kubu rek dikumahakeun rakyat kuring? Tanya Pak Kubu bari melong ka Ki Badrawi sabab hayang nyaho kana jawabana. Nah rek dikumahakeun atuh urang lembur. Pak Kubu kacida ngarasa salempang kana kasalametan sakabeh kadang wargana. Ngeunaan urusan eta mah teu kudu hariwang, Kubu. Sakabeh urang lembur moal dikukumaha asal maranehna dadaek ngagugu jeung teu ngalawan kana kahayang dewek. Jawab Ki Badrawi tandas. Narima jawaban kitu. Pak Kubu harita ngahuleng lantaran bingung anu teu mangitungtung susah anu teu aya hinggana. Geus Kubu teu kudu terus ngahuleng. Tah ti syarat ayeuna si Laing kudu ninggalkeun ieu imah. Sabab rek dicicingan ku dewek sakabeh. Ari anu saterusna, anak si Laing anu geulis manehna rek dijadikeun pamajikan ku dewek. Jadi teu kudu hariwang da anak si Laing mah moal dikukumaha. Camalah hirupna rek disenangkeun. Ceuk Ki Badrawi bari nyerengeh seuri. Ngadenge caritaan kitu nyeul atuh Pak Kubu ambek. Atena panas ngaheab asa direrab, lantaran caritaan Ki Badrawi kacida pisan ngahina. Sarta tangtu dirina moal mikeun lamun anu jadi anakna rek dijadikeun pamajikan ku saurang jalma anu kalakuana siga kitu, teu parok jeung batur. Naon sia Badrawi? Dedengian teh anak kuring rek dijieun pamajikan? Naha sia ngahina estuning bea karep? Lamun si Laing hayang ngarebut imah aing pek bae tempatan. Tapi lamun anak aing rek dijieun pamajikan ku manusa pantar sia keheulaanan deuleu. Aing teu hayang ngabogaan minantu ka saurang manusa nu boga sifat siga iblis. Kitu cenah caritaan Pak Kubu. Beungeutna beureum huntunang kekerot bakat ku ijid ka Ki Badrawi. Samalah bari jeung kacrot harita nyiduh ka hareupeuna. Nya atuh barang nempok kitu. Ki Badrawi meuni buncelik sarta teloba carita seak harita dampal sukuna ngalayang kana beungeut Pak Kubu. Seak. Alah, aduh. Pak Kubu harita ngagorwok bari meungpeunan beungeutna. Breh katempo getih ngucur tina irung. Nempo kajadian kitu Nyi Arum anu aya dina ceklan si Juha kacida teu tega nyaksian anu jadi bapana disiksa. Sarta sakilat harita ngajungjungkeun suku katuhuna. Gejret dijejekeun kana suku si Juha. Aduh, gelo sia dasar awewe burung. Si Juha ngagorobok da pugurewa sabab manehna keur rada balanga.
Sajabat ti kitu sukuna karasa nyeri terus atuh ajret-ajretan nyekelan sukuna sarta teu sadar harita ngalesotkeun awak Nyi Arum. Sanggeus awakna bisa leupas, telenyeng atuh Nyi Arum lumpat muruka indung bapana. Baranggok pakubu ngaharebos kanu jadi anakna, teu sirikna ditompokeun kana ceuli. Nyi Arum, gancang idit ka ditu cing jauh anaking. Keun bae ama jeung si Ambu mah da moalna naon? Gancang indit salametkeun diri hidup ulah nepi ka diganggu ku maranehna. Lantaran ama teu ridho lamun hidup rek dijieun pamajikan ku manusa nu kalakuanna kitu patut. Kitu cenah ceuk Pakobo harita ngaharebos ka anakna. Lantaran bisi kadenge ku Ki Badrawi. Ngadenge caritaan bapana kitu Nyi Arum teu ngawalon lantaran hatena teu tega lamun kudu ninggalkeun indung bapana dina kayan anu sarupa kitu. Bener Nyai anaking gancang ka ditu hidup mah indit. Tinggalkeun heula ieu lemurkeun bae teu kudu malirek ka ama jeung ka ibu. Anu penting hidup kudu bisa nyalametkeun diri tina bahaya. Ceuk Ambu Rodiah, sarua nitah indit ka Nyi Arum sangkan nyalametkeun diri. Sabab lamun aya di dinya, sok sieun anakna dipaksa pirusa ku Ki Badrawi jeung sakabeh anak buahna anu tangtu mika hayang kana dirina. Tapi Ambu pami abdi angkat. Kumaha ama sareng Ambu di dieu? Teu kudu hariwang Nyai. Kawasna ama jeung si Ambu mah moal ari kudu nepi ka dipaehan mah. Ngan meureun asal daek ngagugu kana kahayang maranehna. Tah ayeuna mah gancang ka ditu geura indit Nyai. Gancang teu kudu loba mikir anaking buru indit. Pakowu keukeuh nitah sangkan buru-buru indit ka anakna. Barang keur pating harebos kitu kadenge Ki Badrawi mere parentah ka si Jupri. Jupri, sok cewak anak si kubu euy. Terus bawa ka jero imah asupkeun ka kamar terus kerem tulakan pancona sing page. Kitu deui jandela lantaran bisi kabur. Sok buru gancang cewak. Ceuk Ki Badrawi mere parentah leungeunna tutunjuk ka si Jupri. Siap bereslah guru. Walon si Jupri bari jeung sakilat jeleng luncat ka palebah Nyi Arum. Nya puguh atuh Nyi Arum reuwas terus gancang ngejat bari taki-taki. Nyai Arum gancang kabur. Kabur Nyai. Pakowo nitah sangkan kabur ka anakna. Geus kitu mah Nyi Arum eueuh pilihan. Ret ka indung jeung bapana curucur cimata masuhan pipina sarata geus teu mikir panjang. Jeleng Nyi Arum luncat mundur ka tukang. Sakilat balicet malikeun awakna corelat jeleng luncat saterusna lumpat sakuat tanaga kabur ninggalkeun pakarangan imahna. Nempo kitu keur sakedapan mah. Si Jupri kalah molohok kawas anu kasima. Jupri belegog. Udah gatuh sia goblok. Lain kalah molohok si lain mah itu anak si kubu kabur deuleu. Ki Badrawi harita nyentak bari jeung molotot ka si Jupri. Sangkan gancang manehna ngudag Nyi Arum. Nya sanggeus ngadenge parentah guruna kitu mah. Teu ngomong deui sakilat berengbeng atuh si Jupri lumpat menit tarik ngudag Nyi Arum anu geus kabur ninggalkeun indung jeung bapana. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.